anjeun ngalamun kitu sok nyaritakeun. Sesuai aplikasi siap. Ya yang geus modal kudu mikirkeun ieu geus milik Ujang kitu. Astagfirullah. Kieu geuning hirup geus kolot mah. Loba anak ya asa teh gablek anak kali teh saroleh mah. Cara kerana pangabutuh naga kolot teh. Mismis torojo cacakan aing masih kena hirup komo munus modal jigana pada naringakeun we meureunna. Tah kami memilih urang bangsan keur urang maneh mah teu sawan leutik. Apa ieu? Wow, maneh berupain. Tah imah milik urang mi. Maneh mah tah ieu tah. Tah kabuah hungkul tinggal ngomean ieu urang. Urang bisa pae di ieu ngarepeun di warisan. Oh. Da si bapak mah tuh geus ieu sok geus mere ieu mere tanah ieu cenah sok cenah bapak pae. Ieu keur urang cenah berarti geus tereh pae geus boga hate tereh pae. Lain ngadoakeun emang ngomong kitu ieu maneh. Siapa kujang ulah gitu ka kolot teh dosa sia teh. Pamana hidup kene. Aing we atuh mi bapak-bapak aing. Kita bakal awing oge. Maneh mah teh di aku anak anjing mata dibere warisan ge samet sia mah teh sameter aing. Cikal atuh anjing budak cikal. Sikat. Maneh balik ka merek dahar ieu sia Pan balik oge ka Sia ieu. mah teh di aku anak kami. Oe. Ya, si Amin kena ngaku warisan Ujang ya. Tuh, melo ya. Tidak aku anak dari ini ya. Radius sia mah. Ya, tidak aku anak ya. Naon warisan dari mana? Pan aing teh hirup kene ieu. Nah, jeung lieu warisan. Di sekolah mah da tereh pae. Iya ya ngawakeun saya. Ah gelo sia mah atuh. Warisan naon sia teh riweuh. Eta nu imah tukang nu kerja gang ke kawin Ujang. Atuh kolot teh gablek sakitu-kitu lagi sia mending Isra riweuh atuh mun kitu aing geus modal kok bagikeun sia teh. Da tereh atuh ti ayeuna we janjian heula jadi lamun geus aya mah. Janjian naon ari maneh mah nya modal aja kudu janjian sia. Lain janjian kuda aduh Naon? paralun. Iya janjian jadi warisan eta teh milik saha jadi ngamun ya yang geus modal kudu mikirkeun ieu geus milik Ujang kitu. Astagfirullah ayahnya budak nu kieu patut. Tingali dulur maneh tingali. Nyantai we sugan aya boro-boro ungkit-ungkit warisan Dilahirkeun di nulean pae jadi cicing. maneh nu beda mah sebeleun sia mah hirup teh. Ari maneh urang mah asa heran ku maneh mah panggedeuna teh lain mere contoh kan jadi adi teh sia mah. Nah, Abi Adi itu lanjut tuh bu gedean satu ya Allah ya Robi buta. Awas sia mah leutik teh kahayang mah koplok sia mah ngaliwan jelema jebrok jelema ieu. Aduh ya Allah ini leuwihan aing hayang beunghar. Ari maneh aing mah apa sia budak sa? Budak aya saha nu ngalahirkeun berarti budak aya. Sia mah budak tinu lain meureun aing teh gablek budak kitu lieu. Aing teu ngakukeun sedikit di aing. Asal rame euy. Ingat ya deuy teh. Sia mah lamunnya make ka kolotnya ku aing ditelepon geus 3 minggu sampai ka ayeuna teu diangkat-angkat. Sia teh. Apena digadekeun. Sia teh mah. Asal rame ieu euy. Dan pasea duit geus biasa beli HP mental HP ka aing. Kage 5 atuh can sampai. Tinggal si Azmi mah ku aing da tong boboranya ditelepon diamanatkeun ka batur ge ngurunyung budak teh make ka aing teh kanu jadi kolot teh. Mataknya aing ka manehna? Maneh mah da rek nya aku mah aing ka maneh. Sami segitu bedegong anjing teu adil boga kolot teh aing mah. Bisa ieu ngobrol jeung sia mah. Asal lain ngobrol jeung anak. Pusing kan guluna kita pusing. Pusing pisan. Dia main game. Lain yang aduh aing bolor ah pusing. Bandungan siapa? Kolot teh aing ge amot. Iya, paling bepejak kemangna aing ah sarana ieu euy. Dong. Si Ani sare gelawas.
si eta. Dong, dong, hodang sia. Dong. Si anjing kadang gegorakan. Dong. Hodang sia sare we. Dong, hodang sia molor anjing, hodang sia. Hodang mana? Dol. Itu si Ujang rame sia. Kela ieu dul nyelap. Anjing gila. Hayu dong. Hayu. Itu rame si Ujang. Oke nyusul orang ka itu dul. Oh, omat. Aing balik tuh. Sok. Sadeung ganggu wae keur ngeunah-ngeunah sol molor deui ah. Ing bener. Dong, ke mana? Dia orang ke sare. Bisa dulu hudangkeun cenah mah mawa urang perasi akung. Si aku nah, di mana? Cigana masalah warisan teh si Ujang. Atuang teh lah, paurah. Ang teh ayo buru. Cinca teangnya. Heus inca. Can ieu remo candahan kalau kayaknya waktu dahar ayeuna mah remo ini keluar remo Nyawa hayam wae cak. iya karena ayeuna poe ayeuna urang ngabarkeun ieu hayam Geus lah wakanya hayam. Itu si Uwa gaut cenah. Uwa? Dakna asli ayu. aslinya Paurah ayo buru, paurah. kela nyimpen lah hayam Ulah hayam geus tunang. sising remo sising tenang Wah, capek euy. Dek nelpon Gojek ah, dek ngeler euy. Nelpon Gojek ah. Oh. Halo. Di Gojek, Lin. Ya, siap. Antar Abi A. Ah, sesuai aplikasi siap. Yuk. Oh, siap, tungguan. Yuk. Gampang, Bang. Mangga dulu ya. Ya. Ayo. Sana ya, santosannya lah. Udah lain Abi. Naon gitu tuh. Sana lah, Bang. iya Mang, sesuai aplikasi, Mang. Siap. Woi. Naon? Ayo itu. Hayu ka mana, Dan? Buru keur molor ngeunah ini mah. oh ih Heuh atuh hayu bi urang ngeler heula euy. Hayu. Lieur gablek anak. Lain saroleh ka kitu we ka aing teh ngageringan hungkul. Sarekeun puguh. Cik, atuh assalamualaikum Sia jang tadi naon? mana kunaon Ini dia datang ka imah teh. Tegara beut kasopanan, lain assalamualaikum, aduh injit Tadi sia naon main jeung aya naon jang aya naon sia nu rareueur mah naon jadi dan kitu atuh pugu-pugu imah urang jadi kadari atuh boga amang teh. Aduh, aing nih kacau dia. Ah, mana tadi cek si Sadol cenah rame di dieu cing babe maneh kunaon? oh urang disusul ku si dadan jeung si adong yuk urang rek ngabarkeun hayam Oh, maneh aing keur ngeunah-ngeunah molor tah ieu ngajak cenah mang karasa wa nah. jadi we urang teh jadi ngadu hayam
naon anjeun ngalamun kitu sok nyaritakeun ka abah anu jadi dulu anjeun ulah ngegegeringan awak sorangan budak riweuh kitu sok we pagikeun ku anjeun eta teh anjeun teh milik pikolot anjeun kene anjeun bagikeun kitu teh ajang budak anjeun ku anjeun teh ulah diambil pusing kumaha anjeun geuring nu riweuh budak kene pamajikanna lulurna atau misalkan mitoha anjeun ulah ngaripuh diri anjeun sorangan tah anu dinu hate budak kain bagikeun warisan boga sawah saeutik bagikeun kudu rata ulah pilih kasih didinya boga anak teres didinya boga pamajikan anyar ulah pilih kasih omat abah sajauh-jauh abah ningali ku mata batin abah sorangan mah abah mah hedek nitip ka anjeun ka kaula abah hedek mere ilmu nah ieu ilmu kunci sagala rupa nu ku anjeun pika dedeh nu ku anjeun pika wiriwut bakal kabuka ku kunci ieu anjeun ieu kudu boga nyepeng kunci ieu paribasana baud anu selek baud anu karatan bakal kabuka ku baud ieu ieu anjeun nitip ti abah gedeg ini teh lah Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, ini teh asa ngimpi teh teu pararudu Gusti. Agung aya naon ciciren gitu ieu. Astagfirullahaladzim. Nah, nya aing bet ngimpi kitu. Kedatangan kolot deh. Padahal da. Nah, pertanda naon ieu teh nya? Abang kapalang ke kieu keur lieur. Kolot ge datang na impian. Jelema mikir segala lain kehet teh. Asa jadi loba jelema ieu teh? Aya naon? Sia tadi jeung bape maneh pasnya kunaon? Aya naon ieu sia teh di asal rame kieu? Tah ya tulungannya kepoya rariweuh teu gablega sopanan datang-datang teh teu assalamualaikum jika radat ya. Naon sih teh di asal rariweuh aing teh keur molor keur naon teh? Udah rariweuh atuh rariweuh kuring naranggu jiga di rumah apa? Rariweuh. Sok rariweuh. Naon teh? Naon? Ari tadi rame naon, Pak? Jeung si Ujang kuat ka parbut-parbut naon eta? Oh, naon tadi? Naon ieu dasar si kehet ieu. Aing teh pan hirupkeun istri weureung geura ngabahas ieu warisan. Wah, si ama Ujang sopan pisan ka kolot hirupkeun Aing yang kawin. Ujang leutik keneh sayang kawin hari maneh. mana boga naon Kene teh. Siap ieueun euy. Cicing lah. Aya nya. Geus gandeng lieur sia teh. Aduh ya aing sira satu aing sararieun Sirat naon nya wajar we dulur ka dari da sia ngariwangkeun atuh. Popolot kos aing kawin yang beunghar aing yang warisan eta tuh itu. naon sia teh keukeuh yang warisan ti aing? Yo, sekalian podaran ku sia ya metere sia gablek warisanan ayo. Ora ku aing teh kudu modar ayeuna. Pura ya aduh. Cing mikir sia teh. Geus mikir nama dang si beja. Kabina-bina teuing nya hirup teh sia teh. Sieun atuh gede gitu beuteung. Kakang ngalonyeng sia mah loba heureui pisan bener-bener Ah ya aing ahli ampura, ya ampura.